kurang kompak di rumah gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ariga Arica Aribon tak eta teh lagu buah-buahan. Ini lagu buah-buahan. Daramang orang Pajangan sadayana, Daramang orang Cisolok sadayana. Alhamdulillah Aisyah manya. Mudah-mudahan di dia cing sarehat sadayana, cing baleunghar. Karena nggak poe nanggap Anton Amok jeung Sule. Terus abi nasibna kumaha? Geus naik ka dieu. Anu penting mah sarehat. Ke urang taroskeun nya Ikang Sule ka dieu teu? Ceuk saha? Ningali gitu. Ikang Sule kasep henteu? Teu apaleun. Orang patut wujudna hideung. Sule teh wujudna hideung. Mana? Panggil wae Kang Sulena. Terus aing nasib abi kumaha? Delo kita balik aing. Ayo. Datang sebuah dia katingali siapa? Siapa dia lain? Naon? Ibu terang ya? Tuh apalon sama nesaha? Sule sih kieu. Saya Sule bu. Ibu terang anu sok jeung Sule ieu saha? Hah? Lain embe rame. Embe mah kambing kan? Yo. Si Sopan datang teh ayo. Kamu orang mana aslinya? Awak dari Medan. Oh dari Medan? Iya. Palingan siapa lempang cangegang ieu. Dari Medan? Iya dari Medan Mang Anton. Nah ini tuh pesta nelayan. Ah iya. Nah di sana ada nggak nelayan? Ada. Di Medan? Di daerah Belawan namanya. Belawan? Iya. Oh ada lagunya Belawan Solo. Bukan. Oh beda daerah. Saya awak Medan di Cisolok. Awak Medan di Cisolok. Medan di Cisolok gimana? Medan di Cisolok. Medan di Cisolok. Harus ngerti bahasa Sunda. Datang ke Cisolok terus bisa bahasa Sunda. Coba ngomong bahasa Sunda. Ini makanya mau belajar dari Mang Anton. Ajarin biar untuk nyapa ibu-ibu yang ada di sini sama bapak-bapak yang ada di sini. Ya. Palawargi sadayana. Apa? Parang siapa bonge? Palawargi sadayana. Ya palawargi. Ya. Palawargi setelin Palawangan. Palawargi. Ya. Palawargi. Ya. Ya. Palawargi sadayana. Ya. Cok. Ya. Palawargi. Ya. Sadayana. Ya. Palawargi sadayana. Ya, kade pohon palawargi sadayana ya so. Ya. Ini kan mau ngomong. Tunggu. Itu dia amak siapa? Kan mau ngomong iya palawargi sadayana. Ya. Tadi sok palawargi sadayana. Palawargi sadayana semuanya. Lain semua. Aisyah sadayana teh semuanya. Potong dulu. Ya, berarti palawargi sadayana. Sok. Palawargi sadayana Wilujeng Tepang. Wilujeng Tepang. Wijeleng Jepang. Wilujeng Tepang. Ya. Palawargi sadayana Wilujeng Tepang. Sarang simkuring. Simkuring. Tongreret. Ya. Cok. Nepangkeun simkuring tongeret
Tongeret. Kepro. Tahu nggak Tongeret? Apa Tongeret? Ganteng. Ganteng. Mantap ya. Tongeret saya Tongeret. Saya Tongeret. Ya. Ganteng. Ya ganteng. Ya ganteng bener. Tiga Tongeret. Saya Tongeret. Saya Tongeret. Saya Tongeret. Ya Tongeret. Ya. Ganteng. Ya ganteng. Ya bener. Simet asup. Itu ada simet yang keluar hese. Nah, jadi hese segala. Duh, ini dia banyak hebat di Cisolok mah ningali Mang Anton. Ya. Kurang di tempo-tempo beungeutna beda kabeh. Ya atuh piraku kudu sarua kabeh. Ya beda pasti banget kudu bareda. Ngan urang mah kieu Mang Anton. Kunaon? Rugina jadi pelawak teh. Ya, kunaon? Asa eueuh hormatna jadi pelawak mah. Nah, hormatna. Aing tadi lempang di ditu ka dia tadi na beusi na lolol. Sule. Udah leutik umur 5 tahun. Ya. Terus Pak, jeung babaturan itu si Sule. Lain cenah. Si Sule. Sok cinggeruan ku maneh. Sule cenah. Oh, aing untung. Heeh. Sia naon sia aya Teuing cenah orang Medan mah. Orang Medan aya di dieu. mangi dirinya. Panggih. Heeh. Cek. Tanggal ban urang sia bawa we ka dieu. Bawa. Gitu. Kieu Pak. Kunaon Bapak dipanggil ka dieu? Kunaon? Kepada gak jelas gitu jauh kunaon lain maksudnya kunaon Bapak dipanggil ka dieu? Apa nanya kau? Ya. Kunaon Bapak? Kunaon. 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 Sok tanya mana kurang? Kunaon? Kunaon Bapak? Teu naon. Kunaon Kang Sule dipanggil ka dieu? Ah. Ieu masa abi mengawakilan masyarakat si Ya. Solo. Jadi itu ya aya tuh, manton tuh. Ya. Tuh. Aya teh kunaon calangap gitu Bapak? Hah? Calangap. Heeh. Eta teh keur dipoto rek senyum urang teh. Ngan ditincak ku si Perdi suku. Jadi aing gaca. Heeh. Ya. Tuh, manton nelayan peduli Palestina. Di dieu mah nelayan wae peduli ka Palestina. Ngeprokol kamu orang dia sadayana peduli. Luar Ya, biasa. luar biasa. Urang mah demi orang Cisolok, poe ieu teh kuduna urang ka Vietnam. Bapak kuduna ke Vietnam. Kusama urang dipanggil ka dieu jeung acarana amal. Ya. Ku urang diundurkeun ka Vietnam. Ka dieu urang. Oh, jadi di itu dibedokeun. Bedokeun. Nah. Dipikir-pikir rek naon aing ka Vietnam. So, ngaluarkeun duit mending ka dieu. Buku-buku urang masih silaturahmi jeung urang Cisolok nya bunya. Gitu. Ya. Tah ieu mengawakilan orang dia. Tuh, si ibu ke profil. Oh, nyemir. Ibu eta ngebehal mending ngaburila. Moburia lain bel katakan eta teh anting ngalieu kitu. Oh. Lain behal. Misalnya make behal, nah behal gede-gede teuing. Beureun teu mahi make behal dokter mah. Teu mahi. Makanya kawat brimob mantap gede. Pakai kawat bebel. Ya. Iya mengawakilan orang dia cenah. Heeh. Kunaon kanggo motivasi nah beda teu Ya. masyarakat Cisolok itu kunaon itu galah kunaon Hah? Poe nu pingsan. anu dipayun carali Oh nya. carali oh nya Mas, carali. itu tah eta Ya itu kaseretkeun ku belah ditu. Jadi maneh nangge lanjut dek diung hese nangtung hese. Dira kumaha ada pinung. ya halo ka urang dia heula paling dia tacan halo gitu paling itu Halo. oh aya di balkon Ya, ya. Halo. Ah. paling itu Pak paling itu Halo. Ah. ayo Halo. itu Halo. tuh Halo. Mana deui? itu Aing. ayo cenah eta Tanya halo ka aing. ya Gitu. Pak punten Pak eta pami di panggung helm laan heula atuh. naon Oh lain. lain helm Asuhan teh punten. mastak Punten. mastakana Sudah helm atuh da di dieu aya tulisan Mustang. bisa helm sanes Gitu. ya Kumaha mantan? ieu mengawakilan masyarakat Cisolok cenah Ya. nah beda antara Kang Sule sareng orang dieu Nya sarua.
sarua kumaha Dahar sarua dahar, nginum sarua nginum. tapi pan Kang Sulaiman pan artis nah Beda nama saya ti lamun nelayan ke restoran biasa dahar teh mulai ngaganggu. oh nelayan mah biasa orang dia Biasa, mah orang dia mah nelayan kan urang mah teu biasa. nah kumaha Mun urang mah ke restoran, nararempokeun kabeh nu dahar teh merelong urang teh. Si Sule itu. Buru mana rek minta foto mah? Ah, mana jeung seorang teh. Buru saya minta foto, gelut teh. dipikir gak gerelut Oh. ya terus bapak Aya jol ibu-ibu urang teh kadek ngahuang. Kang Sule tiasa nyongkeun foto, mun mangga Bu, kadek ngahuang urang teh. Foto cekrek. Aya saurang. Ngahuang deui, aya deui saurang deui. Kang saurang deui. Kang Sule tiasa foto cekrek. ya tuh Aya nu saurang mah teu minta foto. kata naon Kang Sule cenah naha teu lucu, cenah kitu. nah teu ngabodor cenah Kata ngabodor, pan aing keur dahar. Mantakna urang malamun dahar ke setiap restoran, Ya. tara kana biwir. Kanu naon? Panonna aing ngemes bodor. Panon, ceuli. Meh paruas ka ibu-ibu teh. Tah bodor, gua kurang kumaha bodor. Isukna aing ka rumah sakit panon. Gitu beda namang. beda nate gitu Tenang mending kena jadi nelayan. Dahar mau aya nu apaleun ka ya mana. kamol tara aya nu nutur Kamu mau nutur-nutur. Waktu teh be aku dipoto di jalan mah. oh gitu Gitu. Urang mah ka mall ini ti isuk-isuk, Ya. nepikeun ka jam 7, baju mah teu kabeuli. nah naonan atuh Dipoto dipoto enak jadi nelayan. oh enak kena jadi naraya Ya. tuh gitu sami cenah Sami. terus kieu masalahna iya ibu-ibu sareng bapak-bapak di dia pernah dipanggil ke sakolana perkawis kurang kalihna Oh, pas dipanggil ku guru pernah urang mah dipanggil ku guru. kumaha dongeng ke Sarua we jeung ibu-ibu bapak-bapak di dieu. kumaha Urang mah dipanggil ku guru. Panggil. panggil Pak Sule, ini anaknya. Kenapa anak saya Pak? oh Kenapa Pak Sule dipanggil ke sekolah? Karena anak Bapak terlambat. anak Oh. bapak terlambat Oke Pak, tidak apa-apa Pak. Ya. Tapi begini Pak, Hah? ketika anak saya terlambat datang ke rumah, ya apakah Bapak dipanggil sama saya? Pan henteu. Nah, gitu orang mah. Kunaon ya? jongkok jongkok Jongkok. Oke. anu payu Ayo kita jongkok. Bukan Bapak. Penonton yang lain. Bukan Bapak. Itu yang lagi berdiri. Iya. Coba nu paling mana jongkok coba supados enak. sok Jongkok galah. anu payun jongkok Nu paling mana? Dalam kan orang uruskeun lah. uruskeun da ieu mah baheulana hansip Oh, orang hansip 2 tahun tipesna oge. Nu paling mana? paling mana anu payun cenah Nu payun. Ya. Oh, teka tinggal. Nyanak jojodok atuh. Supaya naik gitu. atos oh kumaha Oh, teka tinggal. bekerja Di mana-mana kayak gitu. Pengantin anyar henteu kerja heula, keras heula baru kerja. beda deui eta mah atuh rasna eta mah oh berarti bapak ge pernah dipanggil ke sekolah Pernah manton sarua dahar sangu sarua. ya Teu sugan urang mah setiap poe spaghetti dahar teh. ya Ngaros sarua jengkol, peuteuy, asin, lalap. oh gitu jadi makan teh teu nu mewah-mewah Teu kudu mewah-mewah dahar mah nu penting seubeuh. ya Geus seubeuh tunuk, ya tahan tunukna bisi diabetes. oh jadi ditahan heula teu langsung tidur Ditahan heula. Tah, gitu. Tapi tanya kunaon ditahan? Teu mawa SIM. tepat ditewak polisi eta mah Gitu manton. Aisyah apa Teuing sia. Aisyah naon atuh? Mendengarkan. Ngerti teh tadi. Urang yang ngerti kita teh. omongin. Berarti Apa? tadi Bapak bilang Ah, selamat datang di kota Solo. sampai ngomong jodoh gitu. Bukan Pak? Salah. Tuh ngomong gitu. Sorry ini sih masalah. salah teh sorry cing ai maneh naon nepangkeun abdi tong Tadi ele diajarkan naon? Wilujeng Wilujeng Suping ya Suping. Wilujeng tepang Wilujeng Tepang. Nepangkeun naon cenah? nepangkeun Apa?
Reroget Tongeret. Tongeret. Berarti lu dikerjain sama Mang Anton, itu namanya. Apa artinya Pak? Nah, gua ajarin, lu ikutin gua. Nah, Punya ongkos gak? Lain. Ikutin pakai ongkos. nah, Ibu, ibu, bapak, bapak, lepangkeun, simpuring, simpuring, cucunguk. Wah. Tepuk tangan tuh, tepuk tangan. Makasih Bu. Saya Itu hebat, Cicunguk hebat. kerja keras, ganteng, semuanya ada di situ. Saya Cicunguk. Saya Cicunguk, ya. Saya Cicunguk. Nah, Harus bangga itu. Jadi Mang Anton mah tadi nggak ngasih tahu nggak bener itu. salah, berarti Cicunguk, Pak. Iya. Ya. Cucunguk. Cucunguk. Kalau di Medan ada istilah ini nggak apa namanya sisiniran? Sisiniran. Sisineran. Nggak ada. Nggak ada. Di sini mah ada Mbak. Ada. Kayak begini. Contoh. Yong oyong bangkong keces ke astana. Ya. Yuk urang rojong keluarga berencana. Itu sisiniran kalau di sini. Ya. 10 jeung 15. 10 jeung 15. Jumlah jadi salawe. Jumlah jadi salawe. Teboga suluh teboga beas. Ya. Pamajikan ngajak. Nah. Nah, naik mana? Ngajak naon tuh? Loba barudak ulang nu kitu. Si ibu kakak seuri nih. 10 jeung 15. 10 jeung 15. As. Dijumlah jadi salawe. We. Teboga suluh teboga beas. As. Pamajikan ngajak. Naon sia? Barudak. Ya kunaon emang jeung barudak? Tas si ibu si seurian barudak mah naon? Si ibu sisirian bunga meureun. Teu meunang. Nah, begitu jeung teu meunang. Eta dia. Mantakna segala sesuatu teh dicerna heula, ditelaah heula, kabeneranana, ulah janji ieu mah janji ngejas wae. Nah, 10 jeung 15 dijumlah jadi salawe, teu boga suluh, teu boga beas, pamajikan ngajak kelebek men tadi serahkeun. Oh. Ai maneh ngasia nu pikiranna kotor. Oh, sudah tungtungna picilakaeun. Mungkin we sia mah. Nah, iya tuh. Kan yang asli ge orang Sukabumi. Nya almarhum. Paniptakeun laguna aya nu terkenal tuh. Ma Nya. Sule tengges gede. Heeh. Ma Sule tengges boga gawe. Heeh. Hayang ciga batur. Ulin ka awewe. Geus teu kuat hayang ngasaan. Naon? Apel teh. Ya, da maneh mah kadinya. Pikiranana. Paur, urang mah paur. Eta teh kunaon bet power karena pikiran Mang Anton teh kotor terus. Sok, lamun dibelek tanya, Mang Anton sirah ya. Di jero teh leutak. Moal atuh sarua. Paling deh kado tadi Bapak motivasi. Tah, ayeuna lamun misalkeun ieu Bapak pan ieu mah ka masjid geuning. Heeh. Eta teh nya sarua atuh Mang Anton, ka masjid mah rek di mana we, da moal beda-beda. Heeh. Lamun misalkan urang Kang Sule, mangga sapna dipayun. Oh, henteu. Sarua, jelema mah di mata Allah teh sama, henteu ngabeda-beda. Teu beda-beda. Bedaan urangna. Hebat, bener. Tak gitu. Oh jadi sarua. Sarua. Betul. Jadi lamun misal tuh, tah dengekeun. Udah tuh, dengekeun. Pak. Sip. Sule, malika tukang. Aya tip-tip nanti Kang Sule. Nya anu penting mah eta Mang Anton meureun doa manu mimitinya. Doa. Anu kadua mah urang teh usaha. Usaha. Pan urang teh hirup di alam dunya teh neangan duit. Neangan duit. 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 Aya artina. D teh doa. Doa. U teh usaha. Usaha. I teh ikhlas. Ikhlas. Teh tawakal. Tuh. Oh. Eta kuncina. Jadi duit. Jadi doa, usaha, ikhlas jeung tawakal keprok heula eta ilmu. Lamun urang ayeuna geus usaha terus teu meunang teu ikhlas pasti murang maring pamajikan we jadi Bisnya pasea we jadi pamajikan. Padahal Mang Anton ban kitu. Nya. Manggung teu dibayar misalkan. Lain ngamak kanu mere acarana pamajikan di imah jadi rungsinya. Dicarekan. Lantaran pamajikan minta duit. Minta duit? Bere we kitu. Ya, ari duit teh. Usaha, ikhlas, tawakal. Jadi lamun bapak teu meunang duit cing ikhlas heula ayeuna mah lain milikna. Oh.
ibu ilmu eta teh udah diudak-udak teuing duit mah. oh nya tong di udak-udak Mereka mana orang udak-udak duit eueuh gawe. nya bener Gawe cenah duit udak-udak urang. oh jadi cenah duit lantaran anu perlu mah pasti ngorbankeun duit Nya datang sorangan sok para nelayan di dieu mun teu meunang kan ku ikhlas mah isu ge pasti meunang. nya lain milikna Heeh. Tapi urang mah aya dongeng nu nguseup ieu mah ya nu nguseup kana lauk. Nu nguseup ieu. Manehna teh keur nguseup. Urun manehna teh di Banten. Jogo silat. Jogo silat. Ari di luhur teh model aya ciga jembatan. Tapi pacilingan nonton. Kumaha jembatan pacilingan? Ieu teh teu meunang sebentar ieu. Ciri-cirina jelema lamun geus dicarek ulah, kudu ulah. Ulah tuluy we mah ngahaja, manehna mah nguseup. Nguseup tuluy. Teu nyaho di luhur teh aya anu ieu nu teh. Anu miceun. Da manehna mah tenang da tukang silat teh. Tempo ka luhur. Tungguan deui, nguseup tuluy. Turun tah? Nya turun si kotoran teh. Ditakis Jago silat atuh. Nempel dina tembok. Aduh kana tembok. Bah. Gitu. Nah, manehna mah ada sakti. Aya deui hiji deui. Aclang deh. Tenang. Hiji waktu aya nu rek di luhur. Mencret. Jadi beudang bener. Teu bisa kumaha kurusut teh. Lain lagi sih. Lain takiseun cenah eta mah. Mantap. Lamun geus dicarek. Geus aya undang-undangna nya ulah dilakon. Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Tong sembarangan ya. Kudu siga kitu. Betul, buanglah mantan pada tempatnya. Buanglah mantan pada tempatnya. Aduh, polos ibu. Setuju. Setuju itu bukan mantan harus dibuangnya bu. Itu mantan. Ya. Jadi lamun misalkan ayeuna Kang Sule teh beda teh jeung anu warga di sarua. Itu. Nu penting tadi teh ibunya. Urang aya usaha. Betul. Lantaran usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi urang tetap teh kedah ikhtiar. Ya. Kapro kala ngomongan Sule kapro. Tah mudah-mudahan sasiereun sabeunjeureun aya ilmuna. Model babaturan urang. Manehna nelayan oge. Nelayan. Batur mah mareunang lauk loba manehna mah henteu. Sabar. Teu sugan manehna mah sirik. Teu nguluhut. Teu sugan ngomongkeun da si itu mah menang lauk kitu. Teu. Cicing we. Isukanana teu menang deui. Sabar. Kuncina mah eta. Isukanana deui sabar. Kaopat poe. Maot mah teh besa menang. Mudah nu eta ulah sabar ge anggar kudu usaha. Berusaha lain sabar hungulkeun. Anu penting mah jauhkeun sifat tina kasombongan. Teu menang sombong. Kasombongan. Lamun urang geus sombong, akhirna pasti bakal cilaka. Contoh. Urang boga tatangga ngaranna Haji Harundana. Haji teteh. Mimiti manehna jadi haji. Da meureun boga gelar haji teh, komopan ayeuna ge keur rame 2 bulan geus jadi haji. Sok disombongkeun. Naon kudu disombongkeun. Haji Harun mah nya karek balik ti Mekah. Lebaran haji. Balik ti Mekah. Eta mah aya budak leutik, "Haji, eta cenah muni sae hartopna?" Cenah mobil. Eta mah keluar tina mobil. Haji. Waduh, begitu lagi. Naik motor gede teh da beungar aja teh motor. Haji, eta motor meni sae eureun atuh. Eureunna motor Haji. Waduh, eta maka tinggi sombong. Ieu ulah sombong. Hiji waktu Pak Haji Harundana teh keur naik tanggal kalapa manton. Naik tanggal kalapa. Budak leutik 2 leutik. Pak Haji geuning biasa naik tanggal kalapa. Haji jengkang atuh Pak. Beneran? Tibabeut atuh. Tibabeut ka hana. Ka jurang. Langsung ka jurang. Can pae hirup keneh. Hirup keneh. Baka tingku sombong-sombong na ieu jelema. Da biasana nu jelema sombong mah dipanjangkeun umurna. Nya, bener. Panjang nguji anu hariru. Nya, cungkang teh ka hana. Ditulungan ku pamajikanana. Pak Haji Geubis.
Oh, koplok. Tulung Sok urut tulungan. Ya, ieu ku tamang we cenah. Tamang. alungan tambah. Alungan tamang. Sok cenah talikeun kana suku ke ditarik cenah. Heeh. Suku urang na potong. Oh, syukur. Cekel we ku leungeun. Leungeun ge sarua komper. Oh. Gegel we cenah. Gegel. Gegel teh si tamangna digieu tah. Leuwe. Oh. Tarik. Kalau umur bisa atau ya 10 meter mah. Ya, ditarik. Dulu we. Inilah sepi man bareng. Heeh, diisi. Penasaran pamajikan teh. Heeh. Paji aya keneh. Ayo. Mawat nama di dija. Nah, jadi ulah sombong. Ulah sombong. Jadi sok aya mamalana. Sok aya pasti mamalana. Naon atuh nu kudu disomongkeun ku urang. Ya. Ya. Menang naon oge teu kudu disomongkeun. Ngarti teh sia. Masih Pak. Naon? Cing naon? Intinya hidup itu nggak boleh sombong. Ya? Oh, benar. Apaan sih mah cucumu? Cucumu, saya cucumu. Oh iya. Mata ngerti. Iya, cucumu. Ya, gitu. Cucumu tahu nggak? Ini lagunya Bang Anton cucumu. Iya. Oh iya. Iya cucumu kaset. Kasep cenah. Ya. Cucumu Bang Anton sok. Sieun cucumu. Loba cucumu. Sieun cucumu. Loba cucumu. Nah, itu. Cucumu. Cucumu cenah kaset. Keukeul we kaset malam. Ai bapak menang mun ngahibur Nah, teh. Oh, mana? Rek hibur mah. Ibu hoyong dihibur ku Kang Sule. Lain aing tadi nanaonan di dieu teh. Sulap. Ai sia. Tadi mah motivasi ke orang dia supaya semangat arosaha. Can ngahibur. Acan. Pan teh urang teh bayaran anak. Heureuy, ibu. Ojo. Sok. Hah? Udah Jayanti. Ibu Kades. Baik, rek molotot gitu. Anjir. Pate Bukades. Tadi mau syuting nguna we minta lagu. Bukades. Sahabat minta lagu. Oh. Bukades. Bener. Iya tukang Bukades aja. Aduh. Bukades ya. Nya? Bukades eta teh. Oh gitu. Nah kudu kumaha Bukades. Nah gitu. Bukades. Dia masalah halal Bukades mah kieu we. Mojong nah gitu. Pedah naon gitu. Penek. Tapi lain penek keur diuk atau iya. dalam orang cali. Nya, Manawi teh tati. Mantangan tadi. Nah, itu kades asa penek-penek teu. lain bercali. Lalu soalnya lamun nangtung nepi kadu itu. Oh, tobros. Sombos. Ya. Pak Kades mah atuh punten atuh abdi terang tadi kabujuran. Nya. Pak Kades atuh di abdi cali. Ulah atuh. Teu ari-ari ka geroan maneh atuh pangades ditah dihareup mah. Tawa lu kayak ngerti aja lu. Ya penonton ketawa saya ketawa. Lu penonton ketawa ikut ketawa. Masa penonton maling lu ikut maling? Ika rompak ieu. Kompak kumaha? Kompak bang bapak. Bisa kali kompak. Cincang keling. Blos ka kolong. Bener. Cincang keling. Lain darah naik ya. Hebat. Karek mangis emang. Benar. Urang tes saya mah. Cincang keling. Blos ka kolong. Mana teh apal? Budak ayeuna kudu heuh. Kompak ya Pak. Tapi kah kompak kan budak eta umur teh apaleun. Ya budak ieu lamun misalkan tahlilan siga nu heueuh teh ningan. Heeh. Tahlilan wah, bocor. Dapet apa? Mana tak apa lagu cincang keling? Coba sama nih sok. Cincang keling. Cina teh ngabetem sia mah. Lah ya batem ya. Sinatan. Blos ka kolong. Cing manton kompak tuh. Kompak atuh kurang ge. Bukan jeung teu kompak segala. Ningali. Cok
aing tingali. Nu seueur dia tuh Bu. Tah, ieu nu hirupna bahagia teh. Lah, cakap nepi imah. Anjir bayareun loba. Ya, cobaan. Cincang keling manuk cingkleng. Jadi Cincang keling manuk cingkleng. Itu bisa yang gitu orangnya. Iya, saya teh topi nak udah jadi keturunan. Tah, itu. Emang hirup itu. Sok, cobaan. Cincang keling manuk cingkleng. Gua temalan atuh Bu. Bejaan. Bejaan temalan atuh Bu sarua ieu. Cok temalan. Dan aman ton. Aman sih bejaan. Bejaan geus. Siap. Ku bapak cobaan. Contohan. Cincang keling manuk cingkleng. Sip. Iya, ya. Kurang bejaan. Sip. Itu bener atau. Cincang keling manuk cingkleng. Anjing. Nah, anu gelo. Tadi di bejaan cinetan. Astagfirullah. Tenang, sok perang bejaan deh. Cincang keling. Nges bejaan. Siap. Tah, ya provokatorna sia teh tah. Saya tak mana siap. Tah. Siap mana? Mana siap? Tukidi. Siap. Situ kimi. Situ kidi jeung situ kibar berdua. Siapa? Aman. Cincang keling manuk cingkleng. Mana nu belah ditu? Nu belah ditu anu teu kadenge, situ mah gelo sorangan lain edan. Lain urang imam. Gacan. Cincang keling manuk cingkleng. Los ka kolong bapak sata. Cincang keling manuk cingkleng. Los ka kolong bapak mane. Aing puas. Aing dilajoanan ku anak nu gero kabeh. Nu gelo anak bapanan teh. Tapi hebat, nu penting mah kompak. Kok kompak ada anak bapak mane nu gelo paingan atuh sia. Teta lagu Sunda. Lagu Sunda. Ini orang lagu nasional. Lagu nasional. Coba Kang nyungkeun G. G. Dari G ke Lo. Oh, gelo teh. Mun ka musik gelo. What am I Going to do? apa? Geus tek naon deui balik. Tuluy kan. Hayang nyanyi bareng jeung Kang Sule, jeung nu nyanyina langsung. What am I? But I can do. Urang dek naon nyanyi geus arapal kabeh. Barangan nyanyi lain. Geus arapal kabeh teh ari-ari nyanggelan ka dieu. Urang pernah keur nyanyi gitu aya ibu-ibu lalajok kieu we. Kabaya ka situ ibu-ibu na mending kucem dam di. Itu aya aku nu sabulan. Aja kunaon aja. Itu si Sule nyanyi susis sih. Nah emang kunaon gitu. Da aja mangsa apal atuh. Kan bae tuh aja da itu nyanyi. Bung. Sok aya kitu teh. Oh, di dia mah teu aya nu kitu. Teu aya nyamunya. Teraskeun. Capek henteu. Nada aing nu capek. Wah, susuk mulu hiburan. Oke. What am I going to do? But I can't do anything. What am I going to do? But I can't. Cukup kan? Cukup segitu. Meni
engke meh dionang deui. Eta tulungkeun. Tak punya istri. Goblok. Salah aja. Naon teh geuning. Tak punya. Po, suka teh boga pamajikan. Tak punya naon teh? Tak punya huntu. Eta masih pohang jadi daus. Sok. Tak punya tari. Tak punya tari. Siap. Salah sebenarnya. Pak Kades. Jagung. Jagung. Ibu, Bu Kades. Ya. Tuh si ibu ada ngobrol tadi. Hai. Oh, kan musik. Siap. So kembalilah padaku. Urang menyesuaikan dia. Hanyalah dirimu pelita hidupku. Susi selingkuh itu tadi. Tak punya tari, tak punya cakar lokotaku. Cantik dan anggun, lemah gemulai lokotaku. Kalau ngerocos, kalau ngedumel aku takut. Kalau ceperu, dia membisu juga takut. Suaranya sosis, wow 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 sosis. Suami singgung istri. Coba dong tadi. Sosis, wow 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 sosis. Suami singgung istri. What am I going to do? But I can't do anything. What am I going to do? But I can't do anything. Kudu nage acara kieu mah laguna religi. Mainnya setelah lagu susis suami sian istri Pak Kades. Nah, saya ke Pak Kades. Ya pan urang mah hormat ka Pak Kades. Oh iya. Kudu Pak Kades mah teu sieun ku istri. Oh ente atau berlaku. Ya. Bu Kades. Kades. Hayong disapa. Bu, Ya. Pak Kades sieun teh ku Ibu. Ente. Sieun. Sieun. Mantap Pak Kades mah bisa kawin deui. Sieun. Eleh ku Pak Ecet. Pak Ecet mah. Pak Ecet supir saya. Ya. Urang mah pemajikan ayeuna hiji ge eueuh. Oh, ai Pak Ecet. Dua. Beakeun ku supir apa mah tuh. Mata ditanya, Pak, ai Bapak nah bisa pemajikan dua? Ya. Nah Bapak izin? Ya. Izin? Itu mikir izin aku kumaha? Ah nuju bobo we. Canak jempolna ceprot. Jadi dua. Ya, jadi dua. Jadi dua. Kalau mulai dicima mah dia. Ya. Andai ku tahu. Ah, aku pas ya. Eta pas ya. Mana MC na geruan? Oke. Jadi pas ya. Jadi pas ya. Modal. Pas. Baik. Hadirin sekaligus. Sekalian atau siapa namanya hadirin sekaligus? Hadirin sekalinya. Oh iya. Baiklah. Hadirin sekalian. Ah, eta. Iya. Naon mana jol iya. Siapa jadi MC kita bisa. Kita tampilkan. Oke. Inilah dia. Oke. Itu bintang besar dari Mana? Itu udah kayak bintang besar. Oke. Hadirin sekalian. Kita tampili
kumaha nyanyi di tampilingan sia teh. Ayo nyanyi kieu lengap teh. Huhi. Huhi. Sok, menaik ditampilin. Kita tampilkan. Kita tampilkan. Inilah dia. Baiklah. Sebutkan kemana ngaranna. Kita tampilkan. Inilah dia. Sebutkan ngaranna. Entah gitu, entah lain gitu. Maksudnya mana lain nurutan orang. Maksudnya sebutkan ngaran orang. Oh, sebutkan. Baiklah. Kita panggilkan. Inilah dia. Sebutkan ngaran orang. Lain maksudnya. Gimana ya gua jelasinnya, Mek? Jadi kita tampilkan. Inilah dia artis dari kota Kembang Api. Ini Kembang Api atau meleduk. Kembang Bandung. Nah terus kan kemana kan itu? Inilah dia artis kota Kembang Bandung. Inilah terus ke. Eta pada eta anu bieu Padang Pasir. Beda lagu Padang Pasir sok nyanyikan lagu balon. Oke. Tah. Apa mana kita nggak eta? Kurang meleturkan. Aing kabayang eta balon kumaha meletusna. Datangnya kan lah. Sok. Aing hayang Malam aku aing backing vokal. Backing vokal. ada Pak Kades. Malam aku rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus Indonesia. Masih tak istighfar. Iya, di mana-mana lamun aya karuwas teh istighfar. Jadi saat sandar istighfar heula. Alus urang minta ampun. Aya oge beladag heula karena istighfar ieu bacanana geus istighfar. Geus istighfar Cincirina nentoan. menyantuan sedia payung Nah, sedia payung sebelum nganjang ka imah nonton. sebelum hujan. Malamku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus Indonesia. Aya balon panjang hidup. Anjing anak luas Menyesuaikan ai maneh kata balonnya panjang teuing. Biasana oge buleun balon. Aduh ai. Pakades anu mana mangadakan unahara lamun pakades di kapayun tapi sidi tampil minggu istilah pakades anu mana ada kapan unahara lamun pakades di kapayun berarti pakades mundur. Pak, iya. Naon? Ayo udah di Pararang ya kan dia. Di Oh. Pasian Cendera Mata. Betul. Sakan tenang. Sakan tenan ya. Sakan tenang. Wah, harus 40 menit lebih 50. Tuh, sok ngomong lamun
di tribun masyarakat. Ya. Makan teh gubung. 20 menit benar. Makan teh gubung. Oke, jadi ini tuh ada para donatur manton ya. Para donatur. Ada para donatur. Ya, di acara nelayan peduli Palestina. Palestina. Iya. Ya. Kurang panggil wae mangga para donatur. Kami persilakan kepada para donatur dan ini juga termasuk yang ada di sini juga donatur. Donatur. Ya, yang memberikan donasi. Ya, doa. Karena kita peduli kepada sesama. Ya. Betul. Jadi kami persilakan kepada para donatur. Silakan.